acan mirun sana teu bisa cenah ieu. Suluh eueuh. Maha tuh teh. Pagawean teh dasar we, ai dahar hayang, ai mere resiko tara, ya langsung geus tutung sugan manglikeun nu anyar henteu. Kieu kieu teuing aing boga salaki, aduh aing. Duh lapar kieu beuteung hudang sare. Nyi. Akang ugah obo ieu lapar ieu patuangan nyi. Dahar. Mere resiko tara, suluge eueuh minyak eueuh langsung tutung. Sing rada kreatif atuh nyi, eueuh teuing mah dengan sangu senat sapit atau siksikan jeung lalap. Tah dikat kulit tuh loba jeung gemrung ditik-tekan saeutik saeutik atuh da ngeunah mun teu nyi eueuh teuing mah. Nah teuing nyi, lapar akang teh buru nyi geura masak lah. Kan dikat kulit nu akang mah imitasi, moal bisa diasakan, senat sapit. Nu kieu diasakan. Sombong amat. Geus akang mah nangan dengan sangu, kuseup. Sopanan pisan ka salaki teh, amok-amokan we siga nu tara ngaji atuh. Sok disakolak entar aku kolot baheula. Geus gini teh. Nyajar atuh ngusuk mah. Awas lamun can menang 5 kinta ulah kebalik ka imah. Meuli ampihan. Kang, tuju naon? Biasa we Dam nuju Marablauk. Ka mana Dam? Ah biasa we Kang. Pada amang kapayun. Mangga tukang ahnya. Oh tuh Dam sok. Maksudnya ka mana? Biasa we jang rek meseup lah, rek nyangan dengan sangu di imah amang mah. Ngusep di mana? Tak biasa we jang disusukan di dinya. Tuh di balong si Kang Sony karek di Parabil loba laukan. Lah amang mah tara kituan dosa lauk teu sapira dosana ke kabawa ka akhirat jang lah. Ayo Mang ah. Ayo jang ayo. Nah di dia ngusut teh kamari ge menang loba ajaran dewe di dia. Three hours later. Tadi ngusuk ieu geus saja macan menang-menang. Mana panas, mana beuteung geus lapar deh. Imah ulah naon. Duh nya kumaha ieu teh. Maksudnya menang teu. Acan jang can menang tadi ge pugu aduh geus bujur geus asa akaran kieu panas deh ongko aduh beuteung geus lapar nih lieur deh can menang tadi nguseup yang geus lieur pujang lah ieu Mas Takang nyut-nyudan Yang mau menang tuh maksudnya da teu dipelakan. Coba umpana ge cacing paeh, cacing kalung dia segede buta. budak teh sia ngaledek sia ka kolot sia buga aing sia cabok sia keur mah teu meunang panas ngaledek deui sia teh lieur aing mah Aya wae suden di rumah riut anjing. Atos ditonton mudah-mudahan tiasa kahibur. Don hilap, like, komen, share, sareng curbek. teu menang maksud teh Di dia nguseup teh euy loba laukna lah. Kalau saiki awak geus Marablauk tuh. Ieu cuaca hararedang kieu. Mentrang kieu duh.
Ih, saha itu euy, si Suden itu mah euy. Si Suden lain euy. Si Kehet eta si Suden. Si Suden itu mah nya euy. Wah, palingan beak lauk aing ki carana mah euy. Pangpergok ku aing mah. Tah, di dieu mah geuning loba nu nyanggut-nyanggut wae mah euy. Aduh, lauk teh. Secara dinu tadi ngadon panas we. Aduh, ampun. Bukan menang sakarung mah tuh di dieu lah. Kenaon mana Suden? Damn! Kang, nuju nyobian usep enggak? Nyobaan pugus sama maling, Suden. Rasa waktu pasti rek puasa deui. Amang sok inget teu rek puasa teh puasa nu baheula-baheula. Mah mang carita apa ge baheula teh keur godin geura kieu caritana teh. Aduh. Jam sabaraha ya, Jam? Karek jam 1:30 Bang eta. Lah Bang Suden nanyakeun wae jam jika nu puasa. Amang mah getol, jangan kada puasa mah. Aku mah buka puasa jam genepnya. Amang mah jam 7. Jam 7 naon lah teh? Jam 7 isuk. Apa jam 7 isuk mah? Sugan teh jam 7 peuting urang mah. Sugan teh nanyakeun wae jam teh puasa. Kumaha kitu, Jam? Warna urang teh tadi ada nginyu kopi urang kogat. Emang sujud teh puasa? Henteu mah. Inyu, ya. Mana itu tuh mah? Sok, tah inyu. Ya si sana menjero euy. Dam. Asipat dah, Dam. Asipat dah. Aya naon, Mang? Asipat dah, Dam. Asipat dah. Getol saya teh mah puasana getol. Kumaha ieu kumaha? Sembutkeun lah, Mang. Mana euy sembutkeun. Heuh. Itu ya, Dam. Bentar ka dieu, Dam. Buka. Kenapa mana dia? Biasa we tulin ke Mang Suden. Jam 4 Jam betul Jam. Ayo, jero di dieu lah. Bang. Mangga. Nuhun teuing. Geus di mana Marina? Mane urang geus di tonggo, tampak kan lembur ke tengah. Neneng podcast sampai kieu Pengen bau atuh mana awak kopi kesang kopi ge awak mah bau. Geuning mah henteu. mana? Sok kaguan. Bau we sarua juga nu urang. Ya tuh jangan kabeh ge bau kelek mah. Kelek mah bau kabeh ge. Ampun. Kenapa di dieu teh? Biasa aja ieu ngarompro mah buburit kada gua buburit teh. Sabola haseup ieu mah. Segala wae haseup di mana aja kan tukang tah dudurukan meureun ieu mah. Gila, dudurukan ieu mah sebenarnya haseup budak garang ieu mah. Beda ieu mah. Haseup ieu dudurukan di tukang. Tah. Tahu saha Aman kan? Tunggu dia aman kepuasannya. Jepet. Paruasa nya manehnya. Itu mah kayak susu rumputan sagala Suden. Urangnya dengan sadam teh kencang godin aing mah. Lain tadi itu mari ngomong ke puasa mah anas urang keur nyu kopi teu dituluikeun reuas ya mana? Nah, Tajamkeun. Siap atuh ah.
biasa deui wae eta ge. Ah, bijeun euy kopina, saya batur. Mang. Ada aturan tinggi Pak Ustad. Kangge engke buka bersama. Gini aja Fadlan. Kayak atuh sakantan ya ngiring buka bersama. Biasa di tempat masjid di itu. Si nak kamaran aja teh salah pikir. Kemana? Kemana kan itu teh tuh? Atau enggak? Kerkunaon begituan wae keur nyari huntu. Hah? Kadewe engke daturan lagi nya geus magrib. Wah. Naon ieu? Wah, engke ini ke masjid penting nanya. Geroblok juga dia parwasa ah. Daun. Mana tuh buru kopi? Kopi naon? Taras dipiceun. Sugan tadi aya tamu udah luas. Duh, si Sujang kadon dipiceun kopi. Aduh.